Nah iya supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan opat perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan opat perkara ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Opat perkara nu kudu dikurangan, hiji ngurangan dahar jeung nginum. Mulai guys. Mulai guys, aduh tidak kiai hampura. Hampura tuh mata. Eta kan urusan anak kaawak tuh mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetap ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhani na timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari demantak ruhani na timbul daharna saeutik. Haji Pendi nu mantak ruhna terkubur daharna. Lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah. Aya jelema awakna lintung tapi daharna leutik, aya jelema kuru tapi dahar ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal keluar. Mantak aya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang keluar. Cenah kamari kami jam puasa sabulan roh urang teu keluar. Atuh teh mah pindah dahar doang. Pindah dahar, malah leuwih gede bulan puasa tibalik jeung puasa. Nu biasa ngan 2 kali, bulan puasa 4 kali dahar. Masya Allah, jaroko ge beak 2 pak. Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal keluar.